Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 16 Desember 2025. Masih dina suratul Kahfi ayat ka-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ari kamari mah nyarioskeun umat kafir, ayeuna mah nyarioskeun umat anu iman. Mangga dijelaskeun. Inna sa'nyana allazina ari jama-jama amanu anu beriman itu jama-jama wa amilu jeung anu beramal naon as-solihati beramal soleh. Jadi anu beriman dan beramal soleh tegasna anu stok daek salat, zakat, puasa, berbuat baik jeung orang lain, sopan santun, eta teh amilus solehat. Inna sanyana kami saur Allah la nudiu moal ngamomorekeun moal nyia-nyiakeun ajron kana pahara itu jalma anu soleh anu beriman man ahsana sahawa jalmana ahsana anu berbuat baik amalan amalna. Jadi lamun urang ahsana amala pasti ku Allah diganjar ku ajrom minallah. Moal disia-siakeun lamun urang berbuat baik pasti diganjar ku kebaikan. Ngan sabalikna oge kitu saterasna. Ulaika ari itu jama-jama anu beriman, anu soleh, anu berbuat baik, anu tegasna jama anu luhur darajatna. Lahum eta tetep pikeun jama-jama anu beriman jannatu adnin bakal di bagian ku Allah, bakal dipaparin ku Allah jannatu nyata sawargana Allah adnin anu disebut sawarga aden, sawarga istimewa atau sawarga aden nya masyaallah. Tajri anu ngalir eta dina sawarga aden min tahtihimul anhar ti hanapeunna tatangkalan sawarga aden teh anharu aya pirang-pirang sungai. Aya sungai tawar, sungai susu, sungai arak, sungai madu jeung sajabana. Yuhallawna jeung dihiasi ku perhiasan piha dina eta sawarga aden min asawiro tina pirang-pirang gelang kanggo perempuan biasa nama min zahabi tina emas anu murni. Wayal basuna jeung dipaparin angwan siaban nyaeta sop bentuk jamatina top siaban. Naon top teh eta teh pakaian kanggo pamegat khudron anu warnana hijau. Margi duwi ka ayeuna lambang Islamah dina ormas sok hijau sabab eta teh seueur di sawargana Allah warna hijau. Jadi seueur warnana sajen ge ngan dominana hijau. Min sundusi tina sutra anu lemes anu sundus wa istabroqi jeung anu kanel haneut di sawargana Allah teh. Muttaqiina bertalekan bercanda sambil duduk jeung keluargana fiha dina eta sawargana aden ala aroiki dina dipan-dipan anu empuk bercanda ria jeung saudarana jeung dulurna jeung indung bapana jeung sahabat anu soleh babarengan di dunya duh ka akhirat jeung anak istrina eta teh naon nikmat sawaba nikmat pangwales ti Allah wa husnat murtafaqo jeung saalus-alusna murtafaqo tempat pangbalikan di akhirat eta teh sawarga Allah. Jadi ieu teh sanes bayangan tapi ieu mah percontohan atau perumpamaan. Margi da ari sawarga Allah mah teu tiasa dibayangkeun wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala qatara min qalbil basar. Jadi teu tiasa dibayangkeun ngan ieu mah sebuah perumpamaan. Jadi kitu kanikmatanna di surga. Kudu kabita kudu kanikmatan pangbalikan urang saalus-alusna pangbalikan nyaeta sawargana Allah. Wa husnat murtafaqo jeung saalus-alusna murtafaqo tempat pangbalikan tempat istirahat di yaumil akhirat nyaeta dina sawargana Allah. Mudah-mudahan urang sadayana iman Islam urang tiasa kacandak uih ka akhirat kalayan dibalas ku Allah ku sawarga aden anu
didlebetna mang pirang-pirang kanikmatan. Tahu kituna hayu siaga ti ayeuna tebihan tina maksiat caketan tina hasanat supados urang kalebet jami-jami nu soleh anu tiasa ku Allah ku Kangjeng Rasul diakan umatna kalian diajak kenging sapaatna ti Kangjeng Rasul ngalangkungan Kangjeng Rasul ti Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya mangfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.